Ucing merupakan satu mamalia menyusui anu kiwari loba diingu ku jalma. Numutkeun galur sajarah, ucing geus pagiling gisik jeung jalma kurang leuwih 3.500 tahun saacan Masehi. Ucing miboga guna pikeun ngusir hama beurit anu ngaruksak kanu pare. Tapi satu kangen lucuna ucing jadi mitos tur sakral pikeun masyarakat Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, di mana di Desa Cipancar teu meunang nyebut ucing. Bahkan mitos ieu lain hal anu anyar pikeun masyarakat Sumedang jeung sabudereunana. Numutkeun Toto Satori salaku tokoh agama budaya masyarakat Desa Cipancar, anjeunna oge nu kiwari jadi kuncen di makam tajur ngajentrekeun yen di Cipancar teu meunang nyebut ucing. Eta mangrupakeun dakwah Eyang Tajur anu teu suka ngahina ngarendahkeun harga diri jeung martabat batur. Sebetulnya tidak dilarang untuk menyebutkan sato nu newak beurit di Cipancar. Itu adalah dakwah versi Eyang Tajur yang mengakar kepada keturunan dan diyakini sampai dengan saat ini orang Cipancar tidak pernah menyebutkan sato itu. Bagi saya lebih baik saya menyebutkan deket atau mio daripada harus menyebutkan u. Itu naon margina. Nah, bagi saya itu adalah ada kebanggaan khusus. Kebanggaan apa? Karena saya tahu jati diri saya yang sebenarnya. Itu dari mana saya, terus saya ini siapa. Aya kebanggaan anu teu kudu sabenerna mah diadigungkeun ngan jadi catatan dina hirup yen diri teh kudu bersyukur kadat ilahi robbi. Sabab karuhun geus nerangkeun sajalantrahna. Kalangkungan carita eta di Cipancar teu meunang nyebutkeun sabalikna enyeng. Nu teu meunang teh sabalikna enyeng. Ya kan? Lain teu meunang nyebutkeun deket, teu meunang nyebutkeun sabalikna enyeng. Nah, teu nyebutkeun sabalikna enyeng teh apa? Kalau kecap enyeng dibalikan, kata itu akan menjadi kata ngenye. Ari hartina ngenye, menghina, merendahkan derajat harkat orang lain. Itu Eyang Tajur paling tidak suka. Barang siapa yang merendahkan derajat orang lain, maka Allah akan menempatkan dia di tempat di neraka yang paling dalam. Mana Al-Qur'annya? Al-Humajah. Wailul likulli humajatil lumajah. Celakalah bagi orang yang pengumpat dan penghina. Numutkeun Abah Pakir atanapi Ustad Odi, salah sahiji tokoh agama budaya masyarakat Desa Cipancar ngajentrekeun yen nyebut ucing di Cipancar teu sopan, lir ibarat budak nyebutkeun ngaran kolot sorangan. Naon sababna ari di Cipancar teu kenging nyebat hampura pinten sabalikna we pinten disebutna enyeng wae pintennya, ulah sabalikna enyeng pinten datos terarang pada terarang pintennya. Ari naon sabalikna enyeng mah naon-naon eta di tos keseluruhan anak tos eta pinten ngan di dieu Abah teu wantun pintennya sabab naon saur sepuh gitunya. Urang mah gitu ulah rek ngalangar aturanana gitu. Ngalangar cek sepuh teh kitu we tos kitu nya. Tos sepuh kitu teh kitu we. Sabab naon ieu lir ibarat kieu we atuh lah. Lir ibarat kieu. Abah boga budak gitunya, boga budak. Disebut ngaran ku budak Abah. Apaan Abah terawas gitunya sarua jeung calutak gitu bahasana. Teu sopan gitu bahasana. Nya leres teu sopan teu bertentangan sareng agama henteu gitunya. Henteu bertentangan sareng agama. Naon sababna? Maka eta nah dianjurkeun ayeuna di agama ka orang tua nyebut ngaran. Adab nah sopan nah gitunya.